Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25. Paslun ari eta hiji pasal. Waman jeung ari sahaning jalma intaqodo eta narima batal naon wuduna ieu si eman. Haruma ta haram alaihi ka itu si man intaqodo wuduhu. Haram naon as-salatu salat. Wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa hamlul mushafi jeung katiluna haram mawa Quran, wa massuhu jeung kaopatna haram nyabak Quran, illa lis-sabiyyi angin pikeun budak leutik, lidirosati pikeun tawa karna arek diajar. Wa jeung haram di al junubi ka jalma anu junub. Naon hadhihi ieu anu opat. Wa jeung haram deui naon qiraatul Qur'ani maca Quran. Wa jeung haram naon muksul masjidi cicing di masjid. Wa jeung haram alal haidi ka awewe anu head. Wan nufasai jeung ka pirang-pirang awewe anu nipas. Naon hadhihi ieu anu genep. Naon hadhihi anu genep kitu. Wasaumu jeung haram puasa qoblal inqita'i dina samemeh pegatna getih. Wa jeung haram deui naon tamkinu zauji ngongangkeunana salaki. Tegasna mah ngawati lah kitu. Wa sayyidi jeung ngongangkeunana sayyid minal istimta'i tina buktina ngalap suka bima kana perkara anu tetep ieu mah teh baina surratiha di antara bujalna ieu za pamajikan anu head jeung anu nipas teh gitu. Waruk batiha jeung tuurna itu haid tawa nufasa qobla gusli dina samemeh adus. Aslun ari eta hiji pasal. Wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang syaratna salat at-taharatu ari suci anin najasati tina najis fil badani dina badan, wa thawbi jeung dina pakaian, wal makani jeung dina tempat, wal mahmuli jeung dina anu dibawa lahu bogana itu si jalma anu salat. Wal mahmuli lahu jeung anu dibawa lah kitu. Fa in laqo tuluy lamun mah nepungan ka itu si jalma anu salat gitu. Naon najis awalaqo atawa nepungan via itu najis gitu. Via bahu kana bajuna atawa kana pakaianna itu si man anu salat gitu. O mahmulahu atawa kana anu di bawana ku itu si man. Batolat tah batal naon salatuhu salatna itu si man anu salat. Illa ayyul qiya angin yen buru-buru deui ngalungkeun itu si man anu salat hu kana itu najis halan dina pada harita. Aw yakuna atawa angin yen bukti itu najis ma'fuwan anhu eta teh anu dihampura. Ari contona kadami jurhihi eta tetap sapertikeun getih tatuna itu si eman. Wa yajibu sareng wajib deui naon izalatun najisi ngilangkeunana najis lam yufa anu teu dihampura itu najis, lam yufa anu teu dihampura naon anhu itu najis gitu. Wajib ngilangkeun najis anu teu dihampura teh bi izalatil aini ku ngilangkeun zatna. Min tu'min tina rasana walaunin jeung tina rupana warihin jeung tina ambeuna. Ngilangkeun na teh kitu bil maiku make cai al mutahhiri anu nyucikeun. Wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah yajri eta ngocorkeun bae si jalma al ma'a kana cai alaiha netepan kan luhureunana itu hukmiyah. Wal kalbiyatu jeung ari najis bangsa anjing tegasna najis mugoladoh
yagsilu eta ngumbah bae si jalma kana itu kalbiah sab'an kalawan 7 kali. Ihdahunna anu ari salah sahijina itu sab'un teh mamzujatun eta teh anu dicampuran biturabi ku make taneuh at-tahuri anu suci. Wal muzilatu jeung ari kumbahan anu ngilangkeun lil aini kana zatna najis wa in ta'addadat sok sanajan bing bilangan itu muzilah lil wahidatun eta teh anu dihitung sakali. Wa yustaratu jeung disyaratkeun deui naon wurudul ma'i datangna cai ing kana lamun mabukti itu cai itu maun qalilan eta anu saeutik. Paslun ari eta hiji pasal. Wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang syaratna salat. Istiqbalul kiblati ari madep ka kiblat. Wa jeung eta tetep tina sapalihna syaratna salat dukhulul waqti ari asupna waktu. Wal islamu sareng Islam. Wa tamyizu sareng hideng wal ilmu sareng nyaho bipardiyatiha kana kaparduanana itu salat. Wajang eta tetep tina sapalihna syaratna salat teh alla ya'taqida ari yen teu nekadkeun itu si jalma pardon kana hiji pardu min purudihi tina pirang-pirang kaparduana min purudiha tina pirang-pirang kaparduanana salat nekadkeun sunnatan kana sunat. Wajang eta tetep tina sapalihna syaratna salat teh asatru ari nutupan bima ku perkara taru anu katutupan bihi ku ieu mah naon launul basyarati warna kulit nutupan li jami ibadanil hurrati kana sakabeh badana awewe anu merdeka ilal wajha angin wajah wal kafaini jeung angin dua dampal tampah. Wajeng eta tetep tina sapalihna syaratna salat teh syatruma ari nutupanana perkara anu tetep ieu mah teh baina surrati di antarana bujal warukbati sareng tuur. Lidzakari pikeun lalaki wal amati sareng pikeun amat. Mingkul lil jawanibi ti saban-saban gigir lal aspali lain ti belah handap.